Bapak daya ka masjid teh ayeuna saha bareta? Urang geus daya ka masjid meulak cangkeng dina kelek kuat nyarekan kanu teu ka masjid. Amar aja dah tuh, oi, nyeun masjid teh jiga pasaran, dijieun tamu ngeusi antara. Kumaha cek si itu? Tong kitu, maneh ge karek ayeuna baheula masa lua gapleh jeung aing. Mata kulah coba-coba nyaritakeun aib batur, lamun aib urang mung dibongkar batur. Aduh, da ieu mah pangajianana ge lain kaluar ka jero. Matak innallaha ma'ana. Saestuna Allah bebarengan jeung urang. Nana gerhana ceramah jeung Allah teuing. Cobaan ulem deui tong dibayar, datang moal. Jeung suudon geuning eta. Kacau ya ceramah. Kalah kawe ngomongkeun bersih hate. Datang ka urang jeung suudon. Mun kuring teu dibayar datang moal kompak kabeh. Moal, heuh suudon. Ceuk urang mah mending balik daripada doraka atuh. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang. Catat ku ibu, berarti kuring lain jeung Allah jeung duit. Tahartos Pak. Simpel hirup mah. Matak jalma nu bareng jeung Allah mah saha? Tuh guru ngaji di musola leutik miara budak batur teu dibayar-bayar, kajen udud henteu, ta eta nu jeung Allah mah teu ngarep sapeser-peser acan. Kuring teuing nya cobaan. Cobaan. Pak Ustad, punten bade ngundang tapi moal dibayar. Kumaha ceuk kuring? Pinuh. Berarti hirup teh acan jeung Allah teh nu pugu mah jeung nafsu. Ibu rumah tangga kunaon jadi rana, budak jadi korban, inget-inget nafsu lain Allah. Sok amok ka salaki si bagongnya. Puguh salaki aral, naon maneh nyebut bagong? Berarti lamun maneh nyebut bagong sampeuting aing hees jeung bikangna. Beuki ngamuk Pak.